Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir tina kompas.com, OnePlus disebat-sebat kanggo nyiapkeun kamunculan smartphone flagship saterusna OnePlus 5T. Paderi bocoran ngeunaan smartphone ieu mimiti seueur medar. Salah sahiji bocoran mangrupi gambar fisik ti ponsel nu dimaksud. Dina gambar katemong yen OnePlus 5T bakal ngabogaan layar minim bingkai atawa bezel-less. Desain aturan bangetna tiasa dihitung jika Galaxy X8 damelan Samsung. Kawalan layar 6 inci nu rasiona 18:9 anu manjang bingkai ipis di sisi katuhu sarta kiwa sarta sudut-sudut anu membulat. Tren layar bezel-less kawalan aspek rasio anu langkung paos dibandingkan display widescreen 16:8 kasebat mimiti dipopulerkeun ku Galaxy S8 sarta LG G6. OnePlus salaku salah sahiji pabrikan gadget oge sigana mata hoyong ditinggalkeun kawalan OnePlus 5T. Kawitna OnePlus 5 anu dirilis dipikanyaho nganggem aspek rasio standar kalawan fingerprint scanner anu ditendangkeun persis handapan layar di haturan beungeut. Benten ti haturan beungeut tonggo OnePlus 5T dina gambar bocoran malahan jika smartphone andalan ti pabrikan sanes nyaeta Apple iPhone 7. Tepek kawalan unit kamera double di juru kiwa luhur. Bedana ti iPhone 7 sakumaha dirangkum Kompas Tekno di /gear Salasa 24 Oktober 2017. OnePlus 5T kasampak nempatkeun pamindai pariksa ramu ngawangun bundar di haturan pengker lantaran teu aya tempat deui di sisi payun. OnePlus sorangan tacan bikan konfirmasi ngeunaan ayeuna OnePlus 5T anu tangtos stok OnePlus 5 di seueur nagara ayeuna dilaporkeun atau CF. OnePlus oge teu deui produksi varian ieu. Apakah OnePlus bade ngantian kawalan OnePlus 5T atau ngagenjot balik produksi OnePlus 5 kurang sesuai?